Udin geus taak ngadenge satiap omongan Elsa, jadi buburu asup kana kareta terus neangan tempat diukna. Elsa nuturkeun, saenggeus duanana nundaan barang bawaan sewang-sewangan, duanana dariuk. Udin nanya. Geus nepi ka mana sandi lempangna, lantaran nempo sifat Udin anu masih pagah, teka goda kurayuana, Elsa kuciwa, tapi daripada sapanjang jalan pabetem-betem, Elsa buburu nembalan. Tadi subuh mah saurna nujung yuhan di handapan jambatan Cilengsi, margi hujan ageng sareng katirisan, siganna ayuna tos majeng deui ka arah jonggol, kumargi sampeana maralendung, anjeunna bade ngagaleu heula sendal capit, saurna moal di sapatu deui. Udin seri, dina kaayaan hudang gering tapi jarak sakitu mah geus kaasup gancang, kuring yakin satepina ka Bandung, fisikna bakal leuwih alus. Elsa ungguk, leres Kang, hukuman anu sae kangge kasehatan sareng ngarogi sifat awona, anjeunna biasana tas hulu, alim eleh, di bumi oge sok musinggen, ogoan, gede bohong, sering ngadamel kalepatan tapi tara ngangken kana kalepatana, tara nampi upami di papatahan, mugia kapayuna tiasa janten jalmi bager sareng jujur. Udin seri, lamun tenempo anjen, akang kudu maksan rei giokna dina acara ulang tahun nini anjen, sebagai hiburan kulawarga, ngarah ngajalanan operasi deui di tempat anu sarua, sangkan nyaho kumaha nyerina urut dioperasi deui, kucara eta oge, pasti bakal kapok. Elsa ungguk, sadugina anjeunna ka Bandung, abdi bade ngulem akang makan malam sareng sandi, bilih akang aya amanat sanes anu bade didugikeun ka anjeunna sacara langsung. Udin gogodek, teu perlu, kabeh geus jelas. Sandi kudu ngajalanan hukumana jadi supir sarta pengawal pribadi anjen salila sataun, teu menang kaluar ti Bandung, lamun ngalanggar, tiap kasalahan, hukumana bakal ditambahan 1 tahun deui, anjen kudu terus ngingetkeun hal eta ka Sandi. Elsa ngareret ka Udin, Sandi kedah langkung sering pendak sareng akang supados akrab, upami kapayuna urang tiasa ngajodo, Sandi panjanten saderek akang oge. Ngimpi anjen jauh teuing, tembal Udin, Elsa seri. Saurna pameget mah gampil bosen, abdi ngantosan dugi ka akang bosen ka icih, upami akang bosen, ulah milari sasaha deui, aya abdi anu ngantosan. Udin ngareret kaluar tina kaca jendela, terus ngadaya gedakeun panyarandean korsi. Kareta geus jalan, akang rek sare heula, icih uninga akang muliti Jakarta sareng abdi, Elsa nanya. Nyahoun, Udin ungguk bari perem, icih teu timburu ka abdi, Elsa nanya deui. Udin gogodek, icih mah tara boga sifat timburuan. Pan icih nyaho anjen oge aya di Jakarta, icih oge anu nitah akang ka ima anjen pikeun-mikeun hadiah kan ini, jadi nyaho pasti akang bakal panggih jeung anjen. Elsa seri terus nanya deui, icih uninga akang masihan kipas awis kan ini. Udin bentar terus ngararet ka Elsa, teu nyahoun, anjen ulah nyaritakeun hal eta, soalna icih acan apalan akang wau jeung Philip Gunawan. Mangga Kang, Elsa ungguk, teu lila ponsel Udin disada, telepon ti icih, sabab sora kareta tarik, jadi loudspeaker diaktifkeun. Akang tos dina kareta, icih nanya, enya, paling karek 10 menit jalan, tembal Udin. Elsa aya sareng akang, icih nanya deui, aya, gigiren, aya naon, Udin nanya. Oh, saya tuh, wiatnya Kang, cuk icih, Udin seri. Wiat naon, geus gede, jaba dina kareta, pibahayan. Elsa ngarebut ponsel Udin, terus nyarita, cih, tita Kang Udin nangkep kuring lamun karetana tiguling. Kadenge suara icihnya kakak, ulah ngarepkeun tiguling atuh. Kang Udin hiji-hijina harta kuring, kudu salamet. Enya, kuring nyaho, tembal Elsa, kabeneran kuring teu digawe, kuring anu rek ngajemput ka stasiun, bejaan Kang Udin, cuk icih deui. Ngajemput Kang Udin hungkul, kuring kumaha, cuk Elsa. Anjen makana taksi, cuk icihnya kakak, karek oge Elsa rek ngomong deui, icih geus mareman telepona, sabab Udin geus perem, ponselku Elsa dilelepkeun kana saku baju Udin. Kareta akhirna nepi ka stasiun Bandung. Udin jeung Elsa keluar bareng langsung ka parkiran. Nyampak icih geus nungguan deket mobilna. Nempo icih, Udin kacida bungahna, jujur sanajan ukur tilupu di Jakarta, tapi Udin geus sono pisan. Hal anu sarua, dirasakan oge ku icih, buburu icih ngarangkul Udin tipe perket kawas anu geus lila tepanggih. Memang saprak kawin, karek ayuna ditinggakeun rada lila ku Udin. Sanajan hubungan sapopoena biasa wae, tapi lamun salah saurang karasa pisan aya nu kurang. Saenggeus ngarangkul Udin, icih oge ngarangkul Elsa, Elsa rada reuwas nempo icih biu geus wani ngarangkul Udin, samemehna Elsa acan pernah nempo hal eta, kacirina duanana geus mimiti akrab saperti ilaharna salaki jeung pamajikan, boa-boa saprak cicing di vila, icih geus nuneikeun kawajibana sabage saurang pamajikan. Udin oge tengangka icih bakal wani nangkep di tempat umum, komo aya Elsa gigirna, tapi Udin bungah, ieu pertanda HD, moal lila deui pasti bakal laksana boga orok. Udin ngalesotkan rangkulana ka Elsa terus ngareret ka Udin. Kang, nanaonan balanja barang Hermes menisur kitu. Pan oleh-oleh kertiluan, tembal Udin seri, muhun, tapi nah kedah Hermes, pan awis,
padahal mah katuangan weh, cuk icih deui. Udin seri, akang pan geus digawe, wajar wi hasilna dibelikan barang keur kulawarga. Icih netep Udin, Kang, anu kedah diemutan mah emah, upami dipasihan barang awis, kapayuna bakal nyuhungkan deui anu langkung awis, akang ulah mancing-mancing, upami sifat sarakahna muncul deui, sadayana bakal direpotkeun. Udin nyerenge, anu pangmahalna keur nyai, keur emah mah anu biasa, tapi masih Hermes oge, teu nanaon. Icih tungkul manglebarkeun, akang mah teu lebar kana artos, pasti seep seurnya. Udin seri, duit mah babari di teangan, hayu balik, urang terus keun ngobrolna di imah. Di stasiun, Udin nyupiran mobil Icih, memeh ka Bougainville, kudu nganteur keun Elsa heula ka Patma, di jalan Icih nawaran Elsa sangkan daek cicing deui di villa, tapi Elsa teu nembalan. Sanajan cicing di Bougainville pikabe utahan jaba bisa deket jeung Udin. Tapi Elsa masih bangbaungan nyaksian papaseaan Mardi jeung Lastri. Katambah Mardi masih nyekelan bom waktu, nyaeta hubunganna jeung Mei, lamun sawaktu-waktu bom bitu. Perang Baratayuda antara Mardi jeung Lastri bakal leuwih rongkah ti samemehna. Teu nyaho masalah Mei oge paseana geus ngagenjelengkeun pangesi imah, komo lamun nyaho, sa Bougainville atawa sa Bandung, pasti genjleung, kukituna Elsa buburu nolak tawaran Icih, alesana rek kadatangan Alona anu bakal jadi supir sarta pengawal pribadina, jadi di Bandung geus moal sorangan deui. Ti Patma, Udin jeung Icih langsung ka Bougainville, Icih nanya. Kumaha kulawarga sarah Kang, sugema kana ramalan akang. Udin ungguk, sugemaan pisan, malah anu tadina ukur menta dipangramalkeun prospek usahana, akhirna akang oge dipenta ngaramal nasib kulawargana, dulur-dulurna, jadi bayarana oge ditambahan deui, matak akang bisa meuli Hermes. Icih ungguk, alhamdulillah upami kitu mah, tadina abdi hariwang akang nguciwakeun, ayuna abdi janten regreg ngadanguna, seep sabaraha akang balanja Hermes. Kabeh 116 jutaan, tembal Udin, Icih kolohok. Gusti, upami diangge DP ngagaleu mobil kangge akang nyalira, pan langkung manfaat. Udin seri, bari markirkeun mobil di sisi jalan, akang acan butuh mobil, sapedah akang pamereti aki wawan oge alus keneh, lamun perlu mobil mapan masih aya ieu sareng anu di bapa. Udin ngadongkang barang dina kursi tukang, terus nyokot tas anu harga 58 juta tea. Buka, nu ieu keur nyai, Udin maju deui, Icih muka bungkusan, gorehel tas kulit buaya warna oranye. Wow, sae pisan Kang. Sabara pangaosna, 58 juta, tembal Udin. Waduh, abdi moal tega nganggena Kang, wios disimpen kangge koleksi, abdi isin ku karyawan upami diangge ka kantor, cuk Icih teka ciri bunga. Udin ungguk, barang nyai terserah nyai rek dikumahaken oge, anu penting nyai kudu bunga narimana, pergaulan nyai oge beki luhur, ulang ngeraken saupama panggih jeung klien beunghar, lain ker sombong, tapi ker ngajaga wibawa ngarah teu disapeleken batur. Nuhunnya Kang, cuk Icih. Udin ungguk, salian ngajaga wibawa diri sorangan, wibawa akang oge bakal kajaga, pergaulan akang oge sarua beki lila beki luhur, lamun akang kaluar mawa nyai panggih jeung gegeden, akang era lamun nyai tampil saayana, akang bakal disangka pelit ka pamajikan, teu bisa ngadangdanan pamajikan, padahal batur geus pada nyaho akang saurang peramal hebat anu panghasilana gede. Muhun Kang, abdi ngartos, tembal Icih, Udin nyarita deui. Oh nya, akang rek istirahat heula sapoe atawa 2 poe mah di imah, sabab rek ka Jepang tea. Icih ungguk, ulang ngampleng teuingnya Kang, upami tos rengse mah, enggal uih. Geus pasti, Udin seri, Icih nyarita deui, pokona akang ulah pika melangan abdi, jagi kasalamatan diri, ulah ngadamel masalah, supados teu diganggu ku pribumi. Udin ungguk, ulah nyapirakeun akang lain jelema anu gampang ditindas ku batur, ulah hariwang. Icih seri, abdi percanten, nanging tujuan akang pan milarian rizki, sanes bade milarian picariosen. Penyanyi, akang ngarti, Udin ungguk, nepi ka buruan villa, Lastri anu perbandina sukuna geus dibuka, lumpat nyampur keun bari masih rada ingkut-ingkudan, bengetna kaciri marahmai seri, katembong huntu emas na ngagurilap koneng. Lastri nyaho, Icih kaluar ti imah rek ngajemput Udin ti stasiun, jadi ngadenge mobil asup, buburu mapak keun pikeun nanyakan oleh-oleh anu dipesen. Lantaran terakhir Udin mere kosmetik mahal, ayuna tangtu oleh-olehna oge bakal alus jeung mahal, karek oge muka panto mobil, Lastri langsung nanya. Mana oleh-oleh pesanan Emadin, Udin teu buburu ngajawab, sabab asa keterlaluan, karek oge muka panto mobil gas ditanya oleh-oleh, sukuna oge acan nincak acan kana tanah. Sabab Udin teu nembalan, Lastri nung jandela mobil, katempo loba barang dina jok tukang, Lastri langsung curinghak. Eta naon dina jok tukang, keur emak kabeh lain Din. Udin acan kaburu nembalan sabab Mardi oge kaluar. Aya Din, geus balik, kumaha pagawean di Jakarta, lancar. Udin seri, muhun pa. Alhamdulillah sadayana lancar. Nya syukur atuh, buru asup, istirahakeun heula, capek meren di jalan, cuk Mardi deui. Ngarasa teu dipalire, Lastri nanya deui rada tarik. Udin,
Eta naon dina jok tukang, keur emah lain, muhun, kangge emah sareng bapa, tembal Udin tengah reret. Lastri langsung ngarampayak joget, keluarkan, emah teu sabar hayang buburu nempo. Udin muka pantau tukang mobil terus ngaluarkan KB balanjaana. Pas Lastri nempo anu dikeluarkan ku Udin produk Hermes hunggul, panon Lastri molotot atoh. Wah, Hermes, syal jeung tas ieu keur emah pandin. Muhun, sok canda ka bumi, cuk Udin, Lastri langsung nangkep barangna terus ajrak-ajrakan. Nuhun Din, Lastri jelas bunga. Salila ieu ka mamana Lastri ukur mawa tas kulit hiji-hijina pamereti icih 5 tahun ka tukang, bari talina geus pegat jaba geus lalecet. Di matana, Hermes ukur bisa kapi milikku jelema beunghar, babaturana oge acan aya anu bogaan Hermes asli, rata-rata KW atawa merek sejen, ayuna dirina boga, jelas sacara moral kaangkuhana langsung bijil, buburu lumpat ka imah hayang ngajian foto selfie jeung Hermes pikeun pamerkeun dina sosmed. Ici oge asup ka imah nuturkeun indungna, saenggeus Udin mikeun Hermes keur Mardi, Udin ngagandong ranselna terus asup panerika imah, sarerea ngariung dariuk di ruang tamu. Udin muji tas indungna anu harga 16 juta, "Ma, tasna sae, cocok pisan diangge ku emah bingah." Lastri ungguk, jelas bungah Din, ditarima pisanku emah, asa ngimpi, saumur-umur karek ayuna emah boga Hermes, kungsi hayang meli anu KW oge teka bedak, ayuna bisa ngapi milik anu asli. Udin ungguk bari seri, nuhun upami kaangge sareng katampi mah. Lastri terus melitkeun syal kana bahengna, syal ieu oge alus, cocok keur dipake di Lembang mah, jaba ayuna keur usum hujan, emah moal katirisan deui. Udin ngodok tas saku, terus ngaluarkeun beber Hermes awewe. Ieu hiji deui kangge emah, buburu beber dirawel tina lengan Udin terus ditempoan. Ari sugan teh syal jeung tas hunggul, masih ditambahan ku beber, nuhun pisan Din. Mardi acan ngabuka oleh-olehna. Tapi gogodek ngalalajoan kalakuan Lastri, icih ngareret ka Mardi. Bapak teh hoyong uninga oleh-oleh anu bapak ti Kang Udin. Mardi nepak pingpingna, nya hayang, bapak ge hayang nyaho atuh, terus muka bungkusan barangna, nyampak aya dompet jeung beber. Mardi nyarita bari nempoan beber kulit coklat anu katembongna warna emas. Tah ieu memang cocok jeung selera bapak, beber klasik, sederhana tapi katembongna mewah. Terus Mardi nempoan deui dompet, ieu oge hade pisan, kulit kangguru, leles, kabeneran dompet hebel bapak geus rajet, nuhun pisan Din. Udin ungguk, nuhun kaangge mah, Pak, beber eta bakal nambihan wibawa bapak di asosiasi, dijamin moal ngisinkeun, dompetna oge moal ngareksaksaku lancingan upami dicalikan, margi leles. Mardi ngacungkeun jempolna, satuju Din, bapak geus asa jadi jelema deui, cicing di villa mewah, boga mobil BMW, beber jeung dompet Hermes, moal aya anu nyang ka bapak pangangguran, komo lamun lengan bapak oge dihias ku arloji Rolex, siganna bakal beki kawas juragan, iraha anjeun rek mangmelaikun bapak arloji Rolex, cuk Mardi bari nya kakak, terus ngicepan ka Udin. Ici jeung Udin langsung ngarti, tangtu Mardi hayang bebas mamake jam Rolex ti Mei tanpa kudu susulumputan ti Lastri. Udin oge nya kakak bari nepak tarang, kaleresan sate acan ka Jakarta abdi ngagaleo Rolex, nanging teu acan sempet diangge. Tadina khusus anggeun ka uleman atanapi ka acara-acara penting sanesna, nanging upami bapa hoyong, keku abdi dicandak heula di kamar, mangga weh angge ku bapa, arloji abdi anu ieu oge sae keneh. Mardi pura-pura atoh, duh, nuhun pisan Din, geus lila bapa ngimpi hayang boga arloji Rolex, ngan rek menta ka anjeun teh bapa teu tega, sabab tangtuna mahal pisan. Lastri langsung molotot, dasar teu gablek kaera. Karek dibere beber jeung dompet menta deui nu sejen, lengan kariput kitu rek make Rolex, moal pantes. Lastri ngareret ka Udin, lamun bapa dibere arloji, emah oge menta Din. Mardi langsung jebi, nya maneh mah, ari kakuring nyebut teu gablek ka era, ari maneh sarua menta, itung atuh, dina lengan maneh geus 3 rupa, sedengkeun kuring karek 2 rupa. Lastri rek calangap nyarekan Mardi, untung Ici buburu nembalan, lantaran Ici nyaho, pamenta Mardi ka Udin ukur formalitas, lain bener-bener menta. Ma, arloji istri mah teu aya anu merekna Rolex, upami eima kekeh hoyong arloji, abdi kagungan 3 tisot di kamar anu taraf diangge, mangga ku emah candak hiji. Lastri gogodek, embung, tisot mah murah, emah hayang anu hargana sabanding jeung Rolex. Udin buburu nyarita, ma, artos hasil abdi ti Jakarta sadayana tos seep digaleukeun kana Hermes, upami emah nyuhungkeun anu barangna teu acan aya, abdi moal tiasa masihan, atanapi uwikeun deui Hermes emah sadayana. Bade diical deui ku abdi, urang galekeun kana arloji. Lastri jelas embung mulangkeun deui Hermesna, buburu tas, beber jeung syal ditangkep pakeh. Hampura emadin, sugan teh maneh loba keneh duit, lamun teu boga deui mah ulah maksakeun, ngan bapa maneh ulah dibere Rolex asli, bere we Rolex palsu, anu penting sarua, da batur mah moal nyidik-nyidik, maneh pan rek ka Jepang,
balikna ulah poho meli arloji asli keur emanya. Mangga mah, Udin ungguk, Udin ngararet ka Mardi, "Pa, kumargi emang ngawagel abdi masikeun Rolex anu abdi, kumaha upami bapa milarian nyalira Rolex KW, ku abdi ditransfer artosna ayeuna, 1 juta cekap." Mardi ngerti maksud Udin, memang leuwih hade disangka makek arloji palsu ku Lastri tibatan kanyahoan arlojina asli tapi pamereti mei, jadi buburu Mardi nembalan. Teu kudu Din, keur meuli Rolex KW mah bapa oge masih keneh boga duit sesajata meuli bensin, siganna cukup, sore bapa rek ka Cikapundung. Udin ungguk, terus ngeluarkan bungkusan Hermes terakhir dibikin ka Icih. Iya syal jeung beber keur nyai, nuhun Kang, Icih buburu nampanan. Udin muka ranselna, ngeluarkan teh pamereti asep, terus dibikin ka Mardi. Tah ieu mah teh asli pa, kualitas super, tidanget ayuna lirenan ngagaleuh teh online deui, tinyu anu ieu, upami tos bade se-app, wartosan deui abdi. Mardi kerung, memangna kunaon meuli online, pan ngeunah, maneh ge beuki. Udin seri, mangga raosan heula anu ieu, tangtos bapa bakal tiasa ngabentankeun. Mardi nampanan teh ti Udin, enya, bakal ditinyu ku bapa. Icih nyarita ka Udin, "Kang, kapayuna ulah ngagaleuh deui barang-barang arawis kangge abdi. Abdi janten moal pede, margi tara biasa tampil mewah, jalmi kagungan karakterna masing-masing. Aya anu resep kamewahan, aya anu langkung nyaman ku kasederhanaan, akan kedah uninga kana hal eta, sanes abdi tenampi kana kanyaah ti caroge, tapi abdi alim ngabohongan diri sorangan." Udin bisa ngamaklum, "Enya, hampura akang nyi, akang oge teu hayang nempo anjeun langsung robah, justru akang resep ka anjeun teh lantaran kasederhanaan anjeun, kaharepna akang bakal mere anu leuwih manfaat keur anjeun, utamana anu bakal ngadukung karir anjeun, saperti iPad, ponsel jeung sajabana, satuju." Icih ungguk, "Abdi bakal nyarios upami abdi aya kahoyong, hatur nuhun kana perhatosana." Lastri buburu indit tanpa pamit rek ka kamarna, geus teu sabar hayang selfie teh ya, sanepina ka kamar barang diamparkeun dina ranjang terus ngajepretkeun sababaraha foto selfie, langsung diposting kana Facebook, statusna. Tah hasil gawe minantu kuring ti Jakarta, mere oleh-oleh Hermes asli keur kuring, tanda kanyahna ka mitoha. Komentar langsung murudul, tapi ukur satengahna anu muji Hermes, sesana nyelindiran peda Lastri nyerengeh seri bari nem bongkeun huntu emasna. "Din, bapa rek ninyu teh heula," cuk Mardi langsung cengkat ka dapur, "ninyu teh pamereti Udin, sabab panasaran hayang nyaho rasana, nah bener beda jeung anu biasana dibeli online." Karek muka bungkusna oge, sengit teh langsung nyambuang, Mardi curing hak, "Atoh, pasti rasana oge bakal ngeunah." Mardi acan kungsi manggihan teh anu sengitna model kitu, warna jeung ukuran daunna sarua, siga anu ngahaja di pilihan hiji-hiji saacan dikemas, dibandingkan jeung teh online memang tina tampilana oge beda pisan. Mardi nyicikeun cai diasupkeun kana teko pemanas, saenggeus kaciri ngagolak, sacomot teh diasupkeun, warnana langsung nyebar herang, budahan, jeung teu lila teh ngambangna, langsung ngerelep, beda jeung teh online anu biasana sok ditinju ku dirina, anu ieu bener-bener sengit teh alami tanpa bahan pewarna. Teh saacana, keur mah kiruh, ngabuda jeung berumna rada poek kawas anu dicampuran ku pewarna makanan, sarta teu kaambeu sengit teh, jeung dedekna loba anu ngarambang. Mardi nanggei teko jeung 2 gelas kana baki terus ditunda dina meja harapan Udin. "Sengit pisan Din, sigana rasana oge ngeunah." Icih oge ngambe. "Pa, abdi nyuhungkeun sacangkir." Mardi ungguk, balik deui nyokot cangkir keur Icih, tapi Lastri kaluar tina lift bari nyarita. "Asa sengit teh, cimenta ema sacangkir," nyokot sorangan cangkirna, tembal Mardi bari nyicikeun teh kana 3 gelas, hiji dibikeun ka Icih, hiji ka Udin, hiji deui keur dirina langsung disuruput. "Bener-bener nikmat, kakara ayuna bapa ngasan teh ngeunahna kawas kieu." Udin ukur ngararet ka Mardi, mangkarunyakeun salila ieu Mardi geus dibobodo ku pedagang teh palsu online, saurang jelema pinter lulusan Unpad tapi pergaulana kurang, pangartina kana barang alus oge kurang, meuli barang antik katipu ku barang palsu, meuli teh oge sarua. Keur mah baheulana ku Rukmini dianak tere keun, katambah mang tahun-tahun diperes ku Lastri. Hirupna acan pernah senang, salilana tara boga duit, anu cukup, ngan untungna sifatna lempeng teu loba kahayang, lamun sek ninggang ka batur, pasti geus lila depresi lantaran loba pikiran. Dia 04 Isah keur nyiapkeun makan siang pikeun kulawargana, nasib Isah beki goreng, dikucilkeun jeung dibabukeun, lantaran dukungan renal, sarerea teu wani ngaganggu deui sacara fisik, tapi batina mah tetep kasiksa, tiap kasalahana sanajan letik digedekeun, sindir sampir utamana ti Rukmini jeung Karsidi saolah weurerana. Saenggeus narima bantuan ti renal, palapa oge rada aya kamajuan sanajan teu bisa balik deui kawas bahla, jadi kabeh anggota kulawarga geus aktif ngalantor deui. Rukmini jadi direktur, Karsidi urusan umum, Dudung urusan bisnis sarta Una urusan manajemen, karyawana acan aya, karek ngarekrut 2 urang, saurang security jeung tukang beberesi anu tugasna penting hungkul bari ngajaga kantor, jadi otomatis sagalana masih dipigawe ku kulawarga.
Lantaran ukur ngabogan mobil hiji, sararea indit isuk-isuk bareng, balik oge beduk magrib bareng, ngan lamun berangsok daratang pikeun makan siang, jadi diimami minengna ukur aya Isah sorangan anu beki dikucil keun ku kulawargana. Saenggeus masak, hidangan diamparkeun dina meja makan, Isah rerah gogoleran dina sofa bari nyawa ponselna, pas mukaan Facebook, kaciri aya postingan ti Lastri anu mamerkeun Hermes. Dasar nu gelo, barang pamere minantu dipamerkeun, barang hasil gawe sorangan, rek dipamerkeun oge pantes, gerenteusna. Isah nunda hapena terus perembari ngarahu, terus ngalamun. Mun sek aing boga minantu kawas si Udin, siganna bagja, nasib moal kieu-kieu teuing, ku anak teh dipirosea, ku salaki diantep, ku mitoha dipikaijit, mun teh dihalangan ku Renal, siganna unggal poe aing disiksa, bakal kumaha kahirupan aing kaharepna, teu karasa cipanong nyurulung mapai pipina. Kadenge panto dibuka ti luar, Isah buburu diuk, Karsidi asup ti hula dituturkeun ku Rukmini, Dudung jeung Unah. Sararea langsung dari ngurilingan meja makan bari tengareret ka Isah, Rukmini katembongna kerbunga, Rukmini langsung ngalas sangu bari nyarita. Sanajan ukur migawe proyek ti Renal, tapi geus kaciri hasilna, tina kalkulasi bahan hungkul geus sidik untungna 200 juta. Karsidi ungguk bari seri, bener mah, lamun emang teboga inisiatif nurunkeun spek barang, untungna pasti ipis, mudah-mudahan Renal teu nyahoun barang anu disuplayna ka WKB, beda jeung sampel. Rukmini nyerengeh, Renal moal turun ka lapangan, sanajan KWOG dalain barang abal-abal, bakal hese dibedakeun jeung nu asli. Isah anu ngadenge obrolan eta ngarasa kesel, hatena ngagerentes. Dasar teh garablek ka era, geus ditulungan malah hayang nyekek ka dunungan sorangan, lamun lain aing anu menta ka Renal, saria kabeh masih dina jero bui. Nempo Isah diuk dina sofa Rukmini nyorowok, Isah, nanaonan ngajedok didinya, ieu mana kokobok jeung cai nginumna, ukur aya gelas kosong, hayang neul aing kabuhulan. Isah nangtung bari nyarita, na make kedah nyarios kitu, abdi sanes pembantu, abdi minantu salira, dispenser pan aya dipengkeren, kantun nyicikeun kana gelas. Rukmini molotot, sia memang babu, lamun teu dihalangan ku Renal, awewe kotor model sia geus ditalapung keluar. Isah malik molotot, hati-hati nyarios mah, upami abdi deleka, abdi tiasa wae nelepon Renal supados aranjan sadayana diusir ti villa ieu, salira tos hianat, emu tugas utama ti Renal naon, piwarang ngaganggu si Udin. Tapi mana buktosna, nembe abdi ngadangu salira oge tos nipu proyek ngangge barang KW, teu isin saha anu ngabantos palapas sangkan tiasa jalan deui. Rukmini langsung jempe, teu nyangka Isah geus wani ngalawan, malah ngancam rek laporan ka Renal sagala. Oke, ulah kapapanjangan, tapi daripada ngajedok diuk dina kursi, leuwih hade mantok ka kamar, sia ukur ngaruksak selera dahar aing. Isah mencerong banget Rukmini, tuang mah tuang weh, ulah sawer carios, abdi masak kangge salaki sareng anak-anak abdi, bili emat teu aya selera. Nya ulah dituang. Mun sek teu sieun dosa, hakanan keur si Rukmini mah kuduna diasupan racun, gerentusna. Isah ngahajakeun diuk deui, teu ngagugukana parentah Rukmini sangkan asup ka kamar, matak nungguan oge, tadina hayang dahar bareng jeung salaki sarta anak-anakna, ngan ningali sikep Rukmini, Isah jadi haroream. Rukmini kukulutus, na ieu teh meuni eueuh dengeunna nu alus, pan nyaho aing geus kolot, kantor geus mimiti sibuk, kabeh butuh tanaga jeung vitamin anu cukup. Isah nembalan, "Ma, bade kumaha abdi balanja. Sadaya artos aya di salira. Dina kulkas aya namung eta. Kangge tuangan wengi oge teu acan aya nanaon." Rukmini mencerong deui ka Isah, "Alesan, pan bisa menta tadi isuk sameme aing indit digawe, atawa nganjuk lah." Isah ambek, "Ma, aya 5 anu priyogi tuang, sanes salira hunggul. Matak naon tangtoskeun sabaraha sadinten bade masihan, supados abdi gampil ngaturna, hideng masihan ka abdi, ulah tiap bade masak kedah nyuhungkeun heula." Rukmini molotot, mimiti ayuna nganjuk heula ka warung, penta bona. Tiap kuring balik, bakal digantian sasuai bon. Isah nyaho, Rukmini kasiunan duitna dicoceng lamun mere ti hula, tapi piraku kudu unggal poe nganjuk. Mangga upami kahoyong emak kitu, mudah-mudahan di lingkungan mewah kieu, aya warung anu kersa dianjukan. Unah nembongkeun ponselna ka Rukmini, "Nih, tiasa abdi nyuhungkeun biaya kangge penampilan." Maksudna, Rukmini kerung, Unah buburu ngajelaskeun. "Abdi pan ngurus manajemen perusahaan sareng komersil, abdi paling sering keluar nepangan klien. Palapa kedah nampilkeun citra sae, anggean, kosmetik sareng dangdanan, abdi nyuhungkeun diperhatoskeun." Ulah bulat belit, butuh naon? Rukmini nanya, Unah ungguk. Abdi nyuhungkeun 10 juta kangge ngagaleu sapatu, tas sareng kosmetik. Rukmini kolohok, 10 juta, memang babari ngahasilkeun duit sakitu. Unah tunggul, dina kas aya 100 juta, tagihan minggon payun lebet deui 200 juta, 10 juta mah kedahna moal mangaruhan nanaon. Rukmini ambek, eta duit kotor. Loba bayaran anu kudu diberesan, listrik sewa gedung, gaji karyawan, perusahaan urang ibarat ngalengka deui ti nol, komputer acan boga,
pagawe masih kurang, tagihan ka toko bahan bangunan sakeudang deui geus jatuh tempo, nini kudu ngitung heula sabaraha beresihna lamun kabeh kawajiban dibayaran heula, sesana karek bisa diatur keur kaperluan anu kitu. Unah nyarita deui, tinggal abdi nih, acup damel tara gentos, hak sapatu tos reksak, tas teu kagungan, tara dangtos da teu kagungan kosmetik, parfum oge teu kagungan, nini teu isin ninggal abdi pendak sareng klien tapi penampilan abdi kawas kieu. Rukmini ngodok dompetna, ngaluarkeun duit 1 juta, terus ditunda harapan Unah. Anggeskeun hiji-hiji, ulah sakaligus, tah keur meuli tas Hermes palsu heula. Unah kolohok, nih, sanaos palsu, moal aya Hermes 1 juta, paling he Hermesan tina kulit imitasi biasa, isin atuh nih. Rukmini jebi, wibawa lain tina tampilan luar, tapi tina sifat diri maneh. Nying harapan klien mah asal ulah minder, pinter nyarita, teka tembong siga jelema bodoh. Moal aya anu paduli kana dangdanan. Maneh kaditu kadiupan kana Benli diantar ku si Dudung. Na make kudu ngagedekeun gengsi pribadi. Unah akhirna umbuk sedih, duit 1 juta dicokot terus di sakuan. Nya upami kahoyong nini kitu mah mangga, Rukmini dehem. Kabe denge keun, ayeuna fokus kana ngalengkepan fasilitas kantor heula jeung neangan kauntungan sagede-gedena, teangan proyek sejen, ulah ngandalkeun proyek ti renal hunggul, ulah waka mikiran kapentingan pribadi, urang kudu sajalan sapamikiran, ngarti. Karsidi, Dudung Unah silih reret heula, terus ungguk babarengan eueuh sumanget. Rukmini Sribari unggut-unggutan, alus, buru keun daharna, urang kudu indit ka kantor deui pikeun neruskeun hanca pagawean masing-masing. Bari dahar Unah nempoan Facebook, ningali aya postingan Lastri, Unah langsung kekerot, hatena ngagerentes. Si Lastri pamer barang-barang Hermes asli, aing menta hiji gen ini teu satuju, kala nita meuli anu palsu, lamun si Lastri nyaho aing make Hermes palsu, pasti aing bakal langsung dihina, aing masih ngora, tapi penampilan eleh ku si Lastri. Unah ngararet ka Rukmini, bari nembongkeun foto Lastri. Tinggal nih, si Lastri wae kagungan Hermes asli, piraku abdi budak ngora ngangge Hermes palsu. Rukmini ngararet ponsel Unah, koplok, beki gede hulu weh mangkeluk teh. Karsidi oge nempo, kacirina cokorna geus cager, perbana geus dibuka, pasti bakal beki macah. Dudung ngararet ka Karsidi, "Pa, kumaha rencana rek ngawarasi Lastri teh ya?" "Jadi." Karsidi ungguk, "Jadi, Bapak rek neangan cara sangkan cokorna potong deui, ngarah jadi kuncen ima saumur-umur." Karsidi memang nyimpen dendam pribadi ka Lastri, nepi ka ayuna, salapan boneka masih digantungkan ku Lastri dina pager balkon kamarna, lain ukur digantungkan, tapi terus dirawat, setiap ais sadau hidang luntur tina awak boneka lantaran kahujanan, pasti ku Lastri dicurang careng deui. Sanajan hordeng jandela kamarna anu nampe ka kamar Lastri ditutupan terus. Tapi tiap keluar asup klaster A, Karsidi pasti ngaliwatan ka harapan Ima Udin. Otomatis kabeh boneka bakal tetep katempo antung-antungan katebak angin saolah-olah keur ngalelewe dirina. Kudu aya kasempeutan pikeun ngabales ka nyeri hatena ieu. Ayeuna suku Lastri geus cager, sanajan masih ingkut-ingkudan tapi geus teu gumantung deui kana kruk atawa itek, Lastri pasti bakal keluar ti imah, Karsidi kudu bisa amprok jeung Lastri di luar, jauh tina perhatian kulawargana. Ngadenge niat Karsidi, Rukmini ngadukung pisan, pengkoran deui sukuna, lamun katempo keur lempang di sisi jalan, tabrak ulah asa-asa. Satuju, tembal Unah jeung Dudung, di A05, saenggeus dalahar bareng jeung kulawargana, Udin nelepon Kang Bahar sangkan datang ngajemput dirina ka Bougainville, Udin boga rencana rek indit ke Jepang isukan, jadi kudu indit ka kandang pikeun ngabejan Ichiro. Dina mobil, Udin nanya, "Kang, kumaha serah terima pagawean ngurus anjing ti Ichiro ka Jiro?" "Lancar." Kang Bahar nyakakak, "Beres den, sanajan duanana hog hak parasea wae bari silih salahkan. Tapi masalah pagawean mah Jiro katempona geus ngarti. Sababaraha anjing geus nurut ka Jiro." Udin umbuk sugema, duanana memang teu perlu diakurkeun, bila perlu kudu silih mikangewa salilana, pikeun nyiptakeun persaingan ka harepna, sabab lamun akur, Udin hariwang duanana malah kerja sama pikeun ngalawan. Kanyataana memang kitu, duanana beki silih mikangewa, Ichiro ngarasa ditelengesan ku Jiro anu hayang ngawasa Kobayashi sorangan bari rek maehan dirina. Jiro oge sarua, nudu maotna bapana mutlak akibat kataledoran Ichiro, Ichiro dianggapna geus hianat ka kulawarga. Komo deui Udin pernah nyarita saacana, ukur hiji anu bakal dibawa balik ke Jepang, sarta bakal digantikan sawaktu-waktu lamun salah saurang nguciwakeun, mata duanana bener-bener bersaing sangkan bisa jadi jelema anu paling dipercaya ku Udin. Ayeuna giliran Ichiro heula anu rek dibawa ke Jepang, Jiro kudu tetep digawe di kandang. Sanajan sanepina ke Jepang Ichiro kudu mikeun 90% saham Kobayashi ka Udin, bakal leuwih hade tibatan kudu balik deui ka kandang. Sanepina ka kantor kandang, Kang Bahar nita emus. Bawa Ichiro jeung Jiro ka dieu, den Udin aya perlu. "Mangga Kang," tembal emus bari terus kaluar ti kantor. Telila, Kang emus balik deui dituturkeun ku Ichiro jeung Jiro anu masih make baju gawe lengkep. Langsung arasup ka jero kantor.
Saacan duanana ditita diuk, beteng Jiro ditajong halaku Ichiro make turna. Montong nyarita tesopan harapan Pak Udin. Jiro langsung nubruk Ichiro bari nyorowok. Koplok, tanpa dibejaanku siage aing ngarti, di podaran siaku aing. Akhirna duanana galungan sili dengkek, Kang Bahar jeung emus buburu misah keun duanana, masing-masing nyekelan saurang, dijauh keun, Kang Bahar nyarekan ka duanana. Kurang ajar, diharapan Den Udin masih kene rek sili podaran. Duanana langsung tarungkul sieun, Udin diuk dina korsi bari mencrong banget duanana. Diuk, saenggeus duanana diuk, Ichiro nyarita, "Pa, akhirna salira sumping deui ka diu, abdi tos teu sabar ngantosan salira nyandak, abdi ka Jepang, 90% saham Kobayashi bakal saenggalna ditransfer ka salira." Jiro buburu nembalan, ulah percanten pa, ka kulawarga nyalira wae Ichiro wantun hianat, komo ka salira, abdi anu ngelola Kobayashi terakhir, janten abdi anu langkung uninga kumaha kondisina ayuna. Ichiro langsung nampiling Jiro, "Koplok, sia anu hianat, naon maksudna sia mayar jelema pikeun maehan aing, sia anu hayang ngawasa Kobayashi sorangan." Jiro ngareret ka Udin bari ngusapan pipina, "Tinggal pa, saha anu langkung jahat, abdi rayina, di mana aya raka anu wantun maehan bapana nyalira terus nyiksa rayina, padahal abdi dulurna hiji-hijina." Ichiro kekerot, "Ulah didangu pa, naon rencana salira saatosna dugi ka Jepang. Abdi bakal tumut ka salira." Jiro rek nonjok banget Ichiro, tapi leungena ditahan ku Udin. "Geus ulah parasea deui, dengekeun kuring geus janji bakal mawa Ichiro ti heula ka Jepang. Kuring ukur butuh 90% saham, anjeun duaan bakal narima 5% soang, sabab aranjeun oge kudu bisa hirup layak di Jepang." Udin ngareret ka Ichiro, "Anjeun siap-siap, mimiti poe ieu geus teu kudu digawe deui di kandang, isukan urang indit, anjeun bakal aya anu ngajemput ka diu. Tugas anjeun ayeuna siapkan rencana hades sanepina ka Jepang, sangkan proses transfer saham ka kuring lancar, data saha wae pejabat Kobayashi ayeuna anu sakirana bakal ngahalangan rencana ieu. Bikin daftarna ka Kang Bahar." "Mangga pa, hatur nuhun," tembal Ichiro bari manggut ka Udin. Jiro langsung cerik, "Bawa kuring sakalian pa, sapaninggal bapa kuring, loba anu geus robah, kuring anu nyaho sagalana masalah Kobayashi, kumaha pengaturan manajemenna, sabaraha kas perusahaan anu aya, kuring oge nyaho persis ubar naon wae anu keur diproduksi ayuna, Ichiro moal nyahoun nanaon." Udin Sribari netep ka Jiro, "Bakal aya gilirana, anjeun uyahna di dieu heula, dahar nginum gratis, kasehatan oge diperhatikeun, anu penting gawe sing bener, lamun Ichiro gagal atawa khianat ka kuring, anjeun anu bakal ngagantikeun." Jiro tungkul, nepi ka iraha kudu nungguan, Ichiro nanya ka Udin, "Pasport sareng visa abdi tos teu aya, kumaha tiasa kaluar ti Indonesia?" Udin seri, "Teu perlu nu kararitu, kuring bakal makek jalur pribadi, moal ngaliwatan pamariksaan nanaon." Ichiro ato, tapi masih aya rasa kahariwang dina hatena. "Pa, kumaha carana abdi ngayakinkeun publik di Jepang, margi pan umumna sadayana uninga abdi anu tos maehan pun bapa, sarta pada yakin abdi tos pupus, ayuna ujuk-ujuk abdi sumping, bakal rada sesah kangge ngaklaim Kobayashi." "Gampang," Udin seri, terus ngareret ka Kang Bahar. "Kang, atur kameramen keur ngarekam pernyataan Jiro, sina ngaku Jiro anu geus maehan bapana, sarta nawarkeun hadiah gede keur maehan Ichiro, tujuanna hayang ngamonopoli Kobayashi." Jiro langsung cerik, "Pa, upami kedah ngaku kitu, kapayuna malah abdi anu moal tiasa uiha ka Jepang, masyarakat Jepang pasti janten ambek ka abdi." Udin seri, "Nah kudu sieun, anjeun duaan bakal direkam ngajian pengakuan anu sarua. Rekaman eta bakal ditembongkeun ka publik Jepang sesuai kabutuhan kuring, lantaran ayuna Ichiro anu rek maju, video anjeun kudu ditembongkeun ti heula pikeun bukti." Duanana silih reret bingung, moal aya anu bisa ngahalangan kahayang Udin. Akhirna duanana dibawa ku Kang Emus ka ruangan sejen keur ngajalanan syuting video pendek anu sina pengakuan. Udin nelepon Paul, "Paul, anjeun sibuk moal sakitar saminggu kaharep." "Aya pikeresan naon Kang?" Paul nanya. Udin ngajelaskeun, "Isukan baturan kuring ka Jepang pikeun ngambil alih 90% saham Kobayashi Pharmaceutical, anjeun anu ngurus prosedur hukumna." Paul nembalan, "Mangga Kang, abdi bade nyiapkeun heula sagala kaperyogian kalebet berkas-berkasna, kinten-kinten penerbangan anu tabu sabaraha, sareng sabaraha jalmi, wios abdi anu mesen tiketna." Udin seri, "Teu kudu, kuring rek menta Isak sangkan nyiapkeun jet kulawarga Subrata." "Oh mangga," tembal Paul. Udin nutup telepon jeung Paul, terus nelepon Isak. Udin kungsi di bejaan ku Isak lamun butuh jet, aya hiji anu standby di Bandung keur kabutuhan Udin. Ngadenge niat Udin, Isak buburu nelepon kru pesawat sangkan ngurus izin penerbangan, ngajukeun rute, sarta nangtukeun jadwal keberangkatan. Beres ngatur pesawat, Isak nyarita ka Udin, "Gan, salira nembean angkat ke Jepang, widian mamang ngarencangan, mamang kagungan relasi sababaraha pengusaha Jepang, bakal tiasa ngabantos sagala fasilitas akomodasi anu dipriogikeun ku agan di Jepang.
Saprak kejadian di amung me, Isak memang geus boga tekad ngabdi sapinuna ka Udin, sanajan masih dibayar ku manajemen kulawarga Subrata, tapi parenta Udin anu bakal leuwih digugu, Isak moal ngantep Udin ngurus sorangan kabutuhana salila di Jepang. Udin seri, teu masalah, atur pesawat, mobil jeung hotel, bawa 3 anak buah mamang sakalian. Udin oge ngararet ka Kang Bahar, "Kang, anjeun oge kudu milu." Kang Bahar ungguk, "Mangga Den, akang ngiringan." Udin sugema terus nyarita deui ka Isak, "Mang, jadi anu rek milu, Kang Bahar, Paul, Ilyas, Kuring, Ichiro, Mamang, jeung 3 anak buah Mamang, kabeh 8 urang, atur penjemputan ka bandara, ulah aya anu tingaleun." "Mangga Gan," ku Mamang diatur, tembal Isak, saenggeus Jiro jeung Ichiro ngajalanan proses rekaman. Duanana dibawa deui ku Kang Emus ka Udin. Udin ngareret ka Ichiro, "Anjeun kudu cukup istirahat, isuk milu ka Kang Bahar. Panggih jeung Kuring di bandara." "Mangga Pa," tembal Ichiro manggut. Udin ngareret ka Jiro, "Anjeun tungguan di dieu, pigawe kabeh pagawean anu samemehna dipigawe ku Ichiro. Ulah hariwang teu dahar, Kang Emus bakal nyukupan sagala pangabutuh anjeun, kecuali ponsel." Ichiro mencrong cecep ka Jiro, "Pa Udin, salira teu kedah cape-cape merhatikeun jelema kieu, antep sina modar dihakan anjing." Jiro mureleng ka Ichiro, kapaksa kudu narimakeun dijadikeun ban serep ku Udin, kacecepna ka Ichiro beki jero, lamun eueuh Udin, Kang Bahar sarta Kang Emus, Jiro geus hayang nyekek Ichiro nepi ka paeh. Udin nangtung terus nyarita ka Kang Bahar, "Kang, ti ayeuna pisahkeun duanana bisi aya kajadian anu teu dipiharep, terus isukan pan akang bakal milu ka Kuring, tambahan anak buah akang di dieu, bisi Kang Emus kawalahan ngurus Jiro." "Mangga Den," Kang Bahar ungguk, "Kobayashi Pharmaceutical ngabogaan sababaraha basis produksi di Jepang, Yokohama, Osaka jeung Nagoya, kantor pusatna aya di Tokyo, anu di Osaka mangrupakeun pusat produksi biofarmasi panggedena sa-Asia." Tujuan Udin ayeuna salian ngambil alih 90% saham Kobayashi Pharmaceutical. Udin oge hayang mawa Ilyas pikeun mariksa kabeh pabrikna, utamana anu di Osaka. Ilyas manajer umum di RK Pharmaceutical, saenggeus Kobayashi Pharmaceutical dicokot, bakal jadi tanggung jawab Ilyas anu ngontrol kabeh pabrik Kobayashi. Kaharepna Udin bakal nunjuk Asep keur ngelola Kobayashi Pharmaceutical, Ilyas fokus ngurus RK Pharmaceutical. Isak jeung Udin sibuk ngajieun jadwal perjalanan. Isak nelepon kaditu kadiu pikeun nyiapkeun sagala rupa pangabutuh rombongan salila di Jepang, konvoi mobil sakaligus supirna, sababaraha urang pengawal pribumi jeung hotel. Ti Tokyo, rombongan bakal ka Yokohama, sakitar 2 jam kana mobil, ti Yokohama ka Nagoya, terakhir ka Osaka, ti Osaka rombongan bakal balik deui ka Bandung tanpa kudu ka Tokyo deui. Kahayang Udin memang kitu. Ilyas kudu nempo kabeh basis produksi Kobayashi Pharmaceutical, Jepang letik, jarak kota ka kota oge deket, teu butuh helikopter, sanajan kawas nguriling, tapi sabenerna jarak Tokyo ka Osaka paling 600 km, eta geus kapapai kabeh. Udin mariksa Google Map, hayang nempo, di mana Kyoto, ternyata aya di antara Nagoya jeung Osaka, Nanako aya di Kyoto, Udin kudu boga waktu pikeun ngadatangan Nanako. Bari makan malam Udin bebeja ka kulawargana, bakal indit ke Jepang isukan, karek tadi berangdatan ti Jakarta, isukan rek indit deui ka Jepang, jelas icih ngarasa hariwang. Akang teu acan istirahat anu leres, piraku bade angkat deui. Mardi oge hariwangen, bener Din, neangan duit perlu, tapi kasehatan leuwih penting. Tapi Lastri mah beda deui, montong didarenge Din, justru mengpeng maneh jak-jak, teangan duit sing loba, peperihan mah geus kolot kawas bapa maneh, geus moal bisa ka mamana. Mardi molotot, koplok, dasar siama lain jelema, hayangna ngamanfaatkeun batur wae, sia gepan mumul ari gering mah, rek kumaha si Udin bisa neangan duit kaharepna lamun kasehatana kaganggu. Lastri ngagebrak meja, gandeng, ulah hayang ngajak ribut, pamikiran maneh mah pondok, mata salilana moal becus neangan duit, lantaran teu bisa ngamanfaatkeun waktu. Lastri malik deui ka Udin terus nanya, rek sabaraha poe di Jepang? Paling lami saminggu, tembal Udin, icih molohok, salila Udin di Jakarta, 2 peting icih teu tibra sare, ayuna rek ditinggalkeun saminggu. Sabaraha bayaran Din? Lastri nanya deui, 200 juta mah, tembal Udin. Lastri langsung keprok, terus ngacungkeun jempolna ka Udin. Ulah po arloji teh ya, Mardi molotot ka Lastri, ari sia waras, tiap si Udin indit kudu terus dipentaan oleh-oleh, saraka pisan sia hirup teh. Benget Mardi langsung diseplok ku cai dina gelas. Aing lain menta ka maneh, nah kudu maneh anu ngajawab. Mardi langsung ngadek-dek ambek, tapi teu bisa nyarita nanaon deui, buburu nyusutan bangetna anu baseu ku keretas tisu, terus ngareret ka Udin. Tempo indung maneh Din, sifat anjingna geus mimiti bijil deui, wani nyegak wani ngegel, sugan kudu dipengkoran deui cokorna. Icih mencrong ka indungna, "Ma, sing kagungan adab sakedik mah, kapayuna bakal kitu teras, moal aya robina." Lastri mureleng ka Icih, "Aing bisa sopan ka jelema anu sopan, baba sia geus teu sopan ka emah, nyebut emah teu waras, keur naon disopanan?"
Udin ukur bisa gogodek bari ngarahu, papaseaan model kieu lain sakali dua kali. Hampir tiap keur ngariung dahar, pasti cekcok, sanajan daharna acan beyak, Udin nunda sendok terus nginum, buburu nangtung ngalengkah ka kamarna di lantai 2. Nempo Udin indit, icih ge gura giru nuturkeun sok sieun Udin ambek. Udin mandi terus ngagoler dina ranjang, ici oge sarua, sanajan ayeuna geus guguling anu jadi panghalang, tapi Udin teu pati mikiran hal eta, komo deui akhir-akhir ieu beki loba awewe anu nganyatakeun cintana, jeung anehna, beki lila asa beki garalis tibatan icih, warni, Nanako, Sarah. Salian ti eta, pikiran Udin oge dipinuhan ku ambisina hayang buburu nuntaskeun masalah dendam kolotna. Udin kudu bisa nalukeun kulawarga Subrata jeung Sutama ku kakuatana sorangan. Matak ku mejot pisan hayang buburu nyokot Kobayashi Pharmaceutical. Mikiran Nanako, benget, pangawakan sarta kagagahan Nanako dina ring, ujuk-ujuk kabayang dina pikiran Udin. Udin teu ngarti kunaon hatena pating seredet lamun inget ka Nanako. Padahal rasa eta acan kungsi karasa lamun keur jeung awewe sejen, ka asup jeung Ichi atawa Sarah. Nanako beda jeung awewe sejena, Nanako boga karakter ganda, bisa lembut dina penampilanna anu biasa, bisa oge keras lamun keur aya dina ring, saolah-olah Udin nempo dirina sorangan dina awak Nanako. Sabot keur ngabayangkeun Nanako, Ichi ujuk-ujuk asup kana jero selimut anu keur dipake ku Udin, bari nyangigir, leungeunna nangkep kana cangkeng Udin, sabelah sukuna oge ditumpangkeun kana suku Udin. Karek ayeuna Ichi ngarasakeun kanyamanan hate jeung katenangan anu acan pernah karasa samemehna, ti saprak kawin, kakara ayeuna Ichi wani nangkep lalaki dina tempat sare bari numpangkeun sukuna, samemeh Udin ka Jakarta oge Ichi sempet nangkep, tapi Udin nonggongan jeung langsung tibra sare, tapi sok sanajan kitu Ichi masih ngarasa era, jajantungna dak dikduk ratuk. Udin oge kaget, sabab teu nyangka Ichi geus wani nangkep dirina, Udin ngareret kana banget Ichi anu nampeo, di pelongku salakina, Ichi jadi samar rampa. Bengetna langsung barerem era. Ayeh, akang tak acan bobo, ditanya kitu Udin bingung, piraku Ichi nepi ka teu nyaho, padahal lampu letik hurung keneh. Acan, kunaon bet asup kana simbut akang, simbut nyai kamana? Ichi arapa perepep, oh simbut, nuju disesekang. Oh, ceuk Udin, rada lila duanana, pabetem-betem, terus Ichi nyarita deui lalaunan. Kang, abdi ukur hoyong nangkep akang ulah ngaraos kaganggu, enggal bobo bili enjing telat ka bandara. Udin seri, lengan kencana ngusapan buuk Ichi, bari nyium tarangna. Di Jepang akang moal lila nyi, saminggu ukur perkiraan, syukur-syukur bisa beres leuwih gancang. Ichi ungguk, terus mindakeun sirahna tina bantal kana tak-tak Udin, lengan kencana ngusapan dada Udin. Upami tiap bobo bari ditangkep kieu ku abdi, teu kaganggu Kang, panangan akang moal sing siremen. Udin seri, memangna ieu game level akhir, lengan Ichi nyiwitirung Udin. Ieu level 2 Kang, akang tos naek sa level, tapi tak acan dugi ka level akhir. Udin sabenerna hayang nanya deui, iraha bisa nepi ka level akhir, iraha mimiti bisa ngajian orok, sakuduna geus deui halangan nanaon, lastri geus nya tujuan. Tapi sakali deui, dina pikiran Udin ngolebat bayangan Nanako anu keur diuk ngalempreh dina kursi roda, Udin beki ngarasa dosa ka Nanako, siga cucuk anu nancep dina hate. Udin malik nangkep ka Ichi bari nyarita, lamun syarat level 2 kudu daek sare sasimut bari ditatangkep kieu, nya teu nanaon, akang teu ngarasa kaganggu. Ayeuna Ichi anu reuwas ngadengena, padahal harapana, Udin bisa nunekeun kawajibana, matak naon tinggal nyarean da moal nolak, Ichi jadi ngarasa hanjakal geus nyebutkeun yen ieu karek level 2, mun tadi nyebutkeun level akhir meren Udin moal nyarita kitu. Ichi jadi greget, hayang nanya, memangna Udin teh hayang sapatemon, atau memang teu suka, ngan inget kana omonganna tadi, sabenerna masalah dirina keneh, kunaon bet jual mahal, make jeung ngabahas deui masalah level game. Teu lila kadenge nafas teratur Udin, Ichi ngararet kana banget Udin. Ternyata Udin geus tibra, akhirna Ichi oge meremkeun panona. Udin hudang subuh, posisi sare Ichi geus nangkuban, tapi sabelah sukuna masih numpang kana beteng Udin. Lalaunan Udin ngangkat pingping Ichi anu bodas beresih, disingkakeun ka gigir, terus Udin hudang langsung ka kamar mandi. Bari nguwem ku Cihaneut dina betap, kabayang deui beunget Nanako, salila ieu loba awewe pikagemesan anu resep ka Udin, aya Sarah, Warni, Auxe, Elsa, Zofia, Wiwin, tapi eueuh anu siga Nanako nepikeun ka kudu kabayang ka papanjangan dina pikirana. Sarah geus dijodokeun ti leletik sarta geus pisah salila belasan tahun, Udin memang ngarasa salah, tapi ka Nanako rasa salah Udin asa gede pisan. Kana langsaan Sarah langsung kaubaran saprak panggih jeung Udin, karirna masih bisa jalan, sanajan teu dikawin ku Udin oge, pasti masih aya lalaki sejen anu daek ngawin. Tapi Nanako, lamun teu ditulungan, dirina bakal nalangsa saumur-umur, awakna geus cacat, karirna ruksak, masa depanna oge leungit, saha lalakina anu hayangan ka jelema cacat, hal eta kabeh diakibatkeun ku kasalahan Udin. Udin oge sadar,
Sebagai lalaki anu geus kawin teu sawajarna masih ngabayangkan awewe sejen, tapi pikiran jeung hatena memang teu bisa dipangpalerkeun. Beres mandi Udin dangdan, nyiapkan salin kana ranselna, terus kaluar ti kamar lalaunan, saperti biasa ubar ajaib, kulit kerang jeung kai kaboa mah tara tingaleun, Ishak jeung rombongan geus nungguan di luar gerbang klaster. Ishak make 2 Rolls Royce, ningali Udin datang, Ishak turun manggut bari nita Udin asup, saenggeus Udin asup, Ishak naek deui terus panto ditutupkeun. Ishak buburu ngajelaskeun, Paul sareng Ilyas nyandak mobil nyalira, Kang Bahar ngajemput heula Ichiro, anak buah Mamang anu 3 aya dina Rolls Royce pengker, kru pesawat tos siap sadayana. Pesawat pribadi jeung komersil memang beda, keur pesawat pribadi, asal geus ngadaftarkeun rute penerbangan, salila masih dina poe anu sarua, indit iraha wae oge bisa. Sanajan jadwal geus dibadamikeun kamari, sabab sapepeting Udin inget wae kana nako, saberesna ekuitas Kobayashi Pharmaceutical, Udin mah rek langsung ka Kyoto. Rombongan anu sejen, khususna Ilyas tetep kudu nuturkeun jadwal Ishak, Udin hayang pikirana buburu ngarasa tenang, embung kasiksa deui ku bayangan nanako, langsung ka bandara Mang Cuk Udin marentahkeun Ishak jalan, nyambung.